Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kagungan Allah. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa pakepung laun. Dina raraga ke enjing neng bade ngadahuk ka jejak pilihan hatena. Tah ayeuna aya waktu anu sakieu saena bade diayakeun heula acara siraman. Mau hapunten sateacan disimkuri sanes bade mamatahan ngojaya kamari ieu mah kata-kata ngemutkeun kanggo urang sadaya yen mila anu salami ieu urus ti aamit dirorok pikeun orok ayeuna bade dilepaskeun ku ibu ramana oge alina teh eta neng mila dina waktu anu sakieu sae hoyong nyuwunkeun dihapunten oge hoyong nyuwunkeun didoakeun ku kulawarga sadaya pamugi-mugi ku ngalangkungan pandoa sareng pamjajak oge pangapunten ti kulawargi neng mila enji dan ngadahuk ka jejak pilihan hatena pamugi-mugi sing aya dina kajembaran sing dilancarkeun sagala rukun sareng pamugi-mugi sing kalebet kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Ibu bapak nu simkuring dipihormat sarta acan dina ieu acara siraman kawitan coba samikeun heula ngeunaan persepsi dina ieu siraman teh. Dina ieu siraman teh tangtos nu urang kauningan sadayana teu nangtoskeun sah sareng teu dina hiji pernikahan ieu mah urang ketang-ketang ngabibingna kanggo ngabersihkeun dina segala raraga kitu geuleuh useuh. Kitu oge jujutanana ieu acara siraman teh dikawitan ku ngecat aisan anu kauningan urang sadayana ayeuna nang mila masih kan di ais nu jadi indung masih kan dicaanan ku janten bapak lajan ke diteraskeun kana acara ngaras ari ngaras teh asal kecap tinaraan anu hartosna upami urang ngalampung kana cai susukan sok aya cai anu ngasaukur kana ngabasihan kana anu muncangan tah didinya seumpamina neng ngagaduhan doraka anu jadi indung jeung bapak geura kedahkeun geulis teu sisa hidup malah mandar ku ngalangkungan neng ku ngahapun kenging pangapunten tinu jadi ibu sareng tinu jadi rama pamugi-mugi neng sing janten urang kalian kembali suci lajeng juga diteraskeun kana acara siraman nyaeta neng diibakan ku janten kulawargina sababiahna neng diibakan hakikatna pamugi-mugi kulawargi sadayana ngajajak ngamiang ngadoakeun neng sing bersih deui sing janten urang kali anu suci manawi eta anu bade dipedang supados nyamplok ting kana wakes neng sareng mama sareng bapak mangga supados ngadeg sesarengan adi ayu kapali di bapak mangga neng bapak dipayun hapunten neng nyepok kana tapak geulis bapak ulah kana dibika sendalna bapak neng mangga salik neng dipali tengah bapak dipali dieu salikna mama dipali dieu masih kena di ais kuno jadi indung masih kena di caangan kuno janten rama iya anu hartosna neng masih kena disekeun kuno jadi indung di dia teh kangawis bapak nyanda keliling nyata palita cara anu ngandung hartos rama salawasna mere pituruh dina jalan kahadean geus dikawinkeun enjing tanggal walor mama sareng bapak can lungsur kana janten canoge mama sareng bapak tos ngagaduh-gaduh deui kumaha kitu sok ayeuna jodoh sasarangan ibu oge ramahna kumaos bismillah mangga bapak ditiup lilinna sareng mama dibidik sinjang aisanana mangga mama bismillahirrahmanirrahim mangga bapak ditiup lilinna alhamdulillahirabbil alamin neng aya geus mangga cari di paling mayung bapak mayung ka paling
hidup cari kita sini jangan kalau tujuh anu tanah kosnya serepisan hartos senengan anu tiasa dilenyapkan tiasa dijual tanggung betul kita ke kabupaten tertinggi lengkap sorangan dina raga ini nyiar segala hidup rumah tangga anu tanah kosnya nu dipihari ku ibu sareng ulama anu simpalawas semakin kabagjaan sanaos mama sareng bapak tos tenaga gaduh enak juang dua gelis dikawin lamaran hiji neng tadi ngadampa anu hartosna yang neng tos ngagaduhan anu suci nyaeta bismillahirrahmanirrahim niat bade angkat dunia teu aya sanes maksud niat ibadah pamudi eta anu sinjat niat anu mulia anak insyaallah bagi ieu dicatat janten kasawen dunia apa akhirat serta pamudi pikir dan hidup lalaki anu biasa naraskeun ka dunia jeung hanya tinu jadi indung jeung tinu jadi lajeng menulis lamaran anu kedua ngandung hartos ieu ti kawin teh enjing itu kira-kira tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyaeta cara beres lajeng lamaran anu katilu nawae anu hartosna neng nangambah hirup rumah tangga sanes bae kabagjaan anu hidup bakal kapayun tapi oge nyaeta dina sejadi niat anu kongkung teh bakal sibuk asal loroja kunawa itu anu kongkung sini geget sini pagi sini kian dan namayunan sagala rupi ujian kesalahan di namayunan gitu lajeng lamaran rokok ngandung hartos yen dengan matang itu ayo opat hari anu bakal kapayunan anu kita anu ngalangkungan kidul kulam wetan sama lajeng lamaran anu kalima anu hidup tadi didampak nantoskeun yen teh anu janten kapagon agama tidak mayunan segala kepingannya karukun Islam kade ulun nepikeun alun salat nu lima waktu ngaji eta anu janten benefena di segala hidup kaya lajeng lamaran agama rukun iman anu tangtosna ieu anu janten pondasina neng ti awit kumaha sareng ku bapak dititipkeun di sakolahkeun di madrasah koyo-koyona ini janten murang anu soleh putus ayeuna ngalakuan dalam barat anu lajeng dalam barat ketujuh nyata itu waktu kehidupan yang sadaya jalmi kumalandang di alam dunia tapi posna bakal dipungkas waktu anu ngalakuan dinten Senin salah satu kamis Jumat Selasa berada anak gerak niat gerak nambah kehidupan anu pamugi-mugi sing salawas hidup aya di dalam berkata monggo hidup di maniskan kita amin ya Allah ya Rabbi enak nang acara mayun apa ya nama geus Segelis sedaca hidup cuma sekena gerak itu rarai mama ketiga gerak tina rarai mama ketiga tulis dia mama anu saksi itu salapan saksi kami hidup ayana kandungan mama sok ayana tangkosna mama seueur anak kapayunan nalika hidup aya salapan saksi leuwih anak kandungan mama sasasi hidup negara 2 bulan rumungkah 3 bulan gumul 4 bulan mamruk 5 bulan usia 6 bulan mamruk 7 bulan kolot 8 bulan orang 8 bulan hidup gubras ke alam dunia hari ini berbentuk detik alam barat gelis berat tetep sosok mama anu sakitu capek gerak ini lalai mama taan mama gamis mama anu sakitu nyeri ngurus anak di alit dugi kadang ayuni mama ke kantos nyariuskeun dia mama ke kantos nyariuskeun dia mama teh nyari lain geus upamina eta waktu mama ngababarkeun hidup mama ngandurkeun nyawa upami harita aya nyawa anu kedah dipilih Gusti salametkeun pun anak wios ati Gusti anu jadi ini nalika hidup karantos gubrak ka alam dunia mau juga
kami di ekor sabaraha kali terente susu mama sabaraha kali terente susu mama geus bisa kapanggih pulang tarima anu jadi ini geus bisa kapanggih pulang tarima anu jadi kumaha seumpamina mama puluk ko sacaca minta dihampur neng geus gara-gara terakhir menawas bilih neng anu salami rumah sakit memakai negara anu jadi ini gara-gara hati cacacanya tina hati anu mungkin mana ikhlas gara-gara hati gara kedalakan suhun ke pangapunten sareng suhun ke doa mama tapi nuhun ke dihapunten ilahi tabati rumah habis tidak dapat ayat abinu aduh para terus abdi merawat abdi rugi kadang terkayu dan harus abdi biasa mengulang karima abdi terus biasa berdoa mugi-mugi sadaya mama digedos ku Allah mama si panjang diusul biasa sekarang mugi kasihku lalajan doa pada ending pada diri mudah-mudahan bicara hati lelaki saja anu biasa merasa pada dasar pada anak amin ya Allah sungguh mama sungguh mama hapunten abdi tina samudaya alam rumaos abdi siredoha kakak usapan mama doang putra ketangan anak rumaos abdi siredoha kakak abdi siredoha mama rumaos dugi kadang ayah tapi masih kensian menilah karena sadari atas saya mama ampun mama abdi rumaos siredoha ampun anak semua mama mugi mama ngarana kadang terus sebelum balik kita sadari ada anak luhur mama harus mungkin dari ke abdi ngerawat abdi urusan abdi sama abdi itu biasa voluntarnya tapi mugi-mugi mama sadari kasih mama Allah juga itu semua pirang-pirang mugi-mugi mama sing panjang Yusuf sing orang biasa sareng mendudukan kasih atur nuhun pantosna kita diri ke abdi doakan abdi enjing pada membuka lambarannya pamugi-mugi sing salawasna inna kajembaran ngalamungan pengen pangapunten sareng doa mama amin ya Allah ya rabbal alamin sok gelis rangkul sangat mama gelis sok gerak sosok nawan heula sareng mama gerak kendalakan mama diri ke acan anak kantos ku mama dikedalakan oge neng mangga gerak bedah benci sacai gerak suhunkeun pangapunten nyarios kendalisan anu jadi ini dedet gelis putra mama asa sakene mama urus sakene asa sakene mama lagi kita segala berjujur mama masih kena ngomong dari supaya kena biasa sesarana kita tapi dalam hidup mama hati kau minta izin mama terus dengan gaduh-gaduh jangan gelis kau minta izin pada mama melepaskan tapi sing yakin aja kau minta izin kurang terus sesarana hanya mama doa mama salawas hanya raga betul kita beranak salah jangan mama gue hampura gelis ukur sakit di demikannya angka kita hampura jaga hidup ada aku ada payunan Gusti Allah tidak sadaya kata mama hampura gelis ukur sakit ini mama mugi-mugi hidup ini bisa hampura karena sadaya keterbatasan mama dalam hati amin ya Allah ya rabbal alamin sama gelis cangkap bisul tak arah mama ini bisul tahannya lah dari pokoknya lajeng damisna ngekencang serung katuku mangga naik damisna
alajeng taareng ku mama bisa mangga ditahan lah mama doakeun mah ya Tuhan putra ku mama bade negaskeun dikau kita enjing mama mantos teu ngagaduh-gaduh deui mangga lajeng damisna yang waktu ku mangga alhamdulillah rabbil alamin ayeuna graduasi dampal sampean mama mama neng istighfar lah neng istighfar astagfirullahaladzim pencetan pada dipencetan sampai mama astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih astagfirullahaladzim ayeuna geus ngalangkungan hidup pada bersihkeun dampal sampean mama pamugi-mugi ieu sing janten sabab ieu hidup koyong bersihkeun tina segala gegeun kotor anu aya di dalam mangga geus geura cantik tanda gerak kembangan cai ini mangga bersihkeun dampal sampean mama geura nubarekeun anu janten panu-panu ka ieu dina rada hidup kotor gegeun dosa anu pangagem-agem anu jadi di dieu mangga hidup gerak bersih, gerak lebar, istighfar. Mama, abdi sok milakeun kana sadaya kasayang mama. Ayeuna abdi hoyong bersih deui tina sagala doa hati menjadi ini tunggal-tunggal abdi membersihkan dampal sampean mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilah geulis mama. Ajeng geura seungitan mangga. Cekapna mangga seungitan. Magandang akan tersungkan kalau sampai mama guys mama upami akhirnya kecapan melalui mati tiba-tiba kecap ampun namun kecapan anak usaha nama ampun upami akhirnya melalui mati tiba-tiba kecap ampun namun kecapan anak ampun sekali dari mama mugi Allah melarangnya kegalin ampun tersengat doakan kena semua daya dorong anu sakitu agama anu sakitu seueur abdi ti aya uyuh dijajab ku doa ku mama abdi uyuh dijajab kana gerbang mantan ni mugi-mugi abdi ti kawit enjing mugi ka payu sing sapendak kabagjaan dilancarkeun tina segala rupina amin ya Allah ya rabbal alamin mangga geulis dirangkul sakali dari mama geulis sok gerak sesonoan heula anu mungkin masih kene biasa sasaran amin 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 ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah bagja geulis mangkana gerangan kapayeun rama sasada tidak disungkan gerak tetep cacangan sampean rama gerak tetep kakaya rama kugi gerak tinggal secak apa raoskeun emutkeun kenali kahidup ti aalin ku apa tah ieu rama hidup pahlawan pangagem-agem jasa jeung kasayana dina ngapik dina diri kana dugu-dugu nyawa teu meuli kacap ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejeukeun hidup geulis rama hidup aya anu dirasa oge teu dirasa kenali kacapek barang jang penting ku hayang boga rezeki leuwih upami diengkan sabaraha kieu teh sang bapa keur ngajejeukeun hidup sabaraha kieu teh sang bapa keur ngajejeukeun hidup kumaha saumpamina bapa dipundhut ku Allah sadaja neng kenging dihapunten kini janten rama tah geulis ieu hanya Allah anu dititipkeun kanu jadi bapa keur ngajaga hidup saleh di alam dunia ayeuna urang emut-emut deui upami neng rumasakeun seueur dosa urang anu jadi bapa ayeuna dina waktu anu saking saya geura bedahkeun ti susah hidup geura kadalkeun suhunkeun pangapunten hidup mah bagja geulis tiasa kene tepangkeun kana janten rama kumaha kitu sasedih nalika bade mungkas mangsa lalagasan rama tos dipundhut ku Allah tapi hidup mah bagja masih kene tepangkeun sanjimat di alam dunia anu janten kasen anu pamuka lawang pantos surga ayeuna hidup geura kendalisan nyarios ka janten Bapak abdi nuhun ka dina punten ilahi dugi ka mati
rumah sakit saudara. Saya minta Bapak. Saya minta Bapak. Ampun Bapak. Ada ayah. Tapi yang pengen ngapunten. Rumah sakitnya biasa pulang tadi. Habis aku biasa doa. Mugi-mugi sadaya kesayang Bapak tidak tersuau Bapak saya panjang Yusuf sadaya ending abi pada nikah yang dijajak ku Bapak yang didoakan yang diwalikan mugi-mugi rumah tangga api salawasna ayah dina kakerja Rahman usahakan Bapak lampun Bapak sekali ada nyuhun ke di Bapak itu sampai anak lahir di kabar rumah sekali habis merepotkan terjadi drama rumah sekali habis jadi Bapak rumah saat esok lagi hilang dan sadari atas sayang Bapak ampun para lupa rumah saat itu bisa mulangkan dengan Bapak tapi dengan syukur biasa saja Bapak mungkin Bapak sih sehat walafiat mungkin Bapak sih mengajar Yesus sadar cerita Bapak adik kami diizinkan Bapak yang dijajah didoakan yang diniat tentu kasih senang hati ini rest jadi Bapak abdi yang tak kendak abang ke surga abdi yang dijadikan keluarga besar dengan pada warung amin amin ya Allah ya Rabbal alamin sekali semoga derajat dirangkul segera Bapak anak ingat dari segera seseorang gerak seseorang dari putra Bapak sesekali Bapak urusan kali sesekali Bapak merawatkan diri ayah hidup terus jalan juga ayah nanti kesusahan kami saja Bapak masih kini suno ayah kini kesenangan Bapak awal hari wang Bapak hidup coba sok sini ayah dalam di rumah ada Bapak selama serta ayah pegang gelis dan jadi kami pengen Bapak atas tenaga gaduh tapi sing yakin doa Bapak selama saya berdoa dengan rumah tangga sahaja dari sebab Allah minta dihampura karena bersedia tidak nikah dengan anak kita tidak urusan anak kita hampura garis Bapak nitip jaga hidup pengadakwa ayah Gusti Allah dengan segala kelapatan Bapak hampura garis dan anak kita satu maha Bapak beratnya satu Bapak Allah tapi Bapak kedua ada hati melepaskan hidup Bapak masuk bisa mendoakan tidak dijaga ke Allah didoakan ke Bapak sing salawas hidup pengen kebahagiaan jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal sok mandat gelis cantik alhamdulillahirabbil alamin disun gelis ta'arama ta'arama tahan heula damisna pipi kanan sareng atuh ena gentosan ta'areng ke Bapak disun mangga kagelis kanya ahrama ini tawisna Bapak ngapunten sareng ngajajah ahidah anu taya keselamatan kabinya anu taya hidayah alhamdulillah lajeng mangga diwasu mangga neng isi keluarga sampean ieu anu dijalankeun cukup anu lantaran hidup beragam alam dunia sampean ieu anu dijalankeun cukup lantaran hidup dijaga diaping dijaring beranggang penting milarian nafkah ieu sampean anu dilengkeun insyaallah salawasna dina jalan Allah anu dijaga kanggo ngajaga hidup kanggo ngarawatan hidup kanggo nganafkahan hidup mangga senitan kekembang satanan jenis anu kaya ngadoakan cai pang bage cai pang jaja cai pang bersih mugi-mugi ieu cai ieu anu jantan insyaallah hiji waktu di
akhirat jantan saksi sababiyahan nyuhunkeun dihapunten kana jantan rama hakikatna Allah ngahapunten sareng bersih kami tina sagala gegeul kokotor geut anu jantan pambalu dina sagala hirup akhir kami amin ya Allah ya mangga kita gelis lagi disebutkan mangga alhamdulillah rabbil alamin mangga lajeng mangga sungkem kana jantan rama ada sampean mangga bapak usahakan bapak tuan putra kutangan bapak sekali dari abdi nyuhun kami ngapunten ampun bapak rumah sabis dorong akan jadi bapak lamun ada kecap di longiman tibatan kecap ampun naon pi kecapan rumah sabis salami itu bisa ulang terima ke bapak rumah salami adik itu bisa ulang terima karena jadi bapak rumah sabis bangsa dorong ampun bapak mugi-mugi bapak ulah rengat gali tersang hapun kan kena semua daya kalepatan abdi amin ya Allah ya rabbal alamin mangga gali cicang alhamdulillah ayeuna mama san bapak cari napa mangga nih di tanah ke keluarga mama san bapak mah dirangkul di tanah beda gelis putra mama san bapak hidupku mama san bapak di hampura pisan anak ini mugi-mugi hidup siswa pendak lawan pantas surga kebahagiaan munggu ayah dina ridha Allah sapapaosna sekali dia memajen bapak hampura gelis anu bersakia di dunia adik hampura sekali dia mamajen bapak ini tidak pulang ada pada payun Gusti Allah serta oge mamajen bapak ini salawasa hidup ayah dina alam rumah tangga ulah nepikan kapegajeng dulu ulah nepikan kapegajeng dulu ganis mugi-mugi hidup orang sing aya dina kulawarga anu runtut terus sauyunan ulah nepikan kapegajeng itu berala anak ini doa mama jeung bapak najan dikawin ke inci mama jeung bapak terus ngagaduh-gaduh deui tapi sing yakin salawasna kanya anak mama sareng bapak nyambuang nyarengan kadeudeun alangkungan doa hidup insyaallah sing yakin salawasna dijaga ku Allah ngalangkungan ridho sareng doa jantan ibu sareng amin ya Allah ya rabbal alamin terus mangga dari sangka alhamdulillah ayeuna deui mangga kapalihanna sungkem mangga tepangan sadere hideung bawa ini mangga sungkem iya sesuai yang proses nikahnya mereka asing nikah cinta dan tayawat suami lirna ngelinda beberang tidak jurus tikar orang tikar ngomongin ayana hidup dimiangkan dijajah kungalang merencang sosial asri enggak kali pangkat serang sosial cabingan nek gerakan analisa nyuhun kami hapun tenaga segala rutin anu jadi kalau bagi ayo waktu anu sapil saya kamu bingung diir ngalaman ini keluar diri ini sing jantan pribadi anu kembali suci ingin walaupun biasa diluarakan tidak segala kalpatan sengkaluputan kamu bunuh diri
kawis ayah mangga sungguh kapan mangga dia sepukan pikir suhukan pamjajak doa di sepuh-sepuh sadaya mangga mama sareng bapak esa kali. Kajeng bapak mangga nyandak kain doaan heula kaina bapak cepeng masakane mangga doaan heula lah mangga ngadoaan sasarangan pamugi ini saya bebersih saya pambersih saya susu saya pamamakan anu ngargasok pamugi ini dina nyobadana laki radina siksa anu kawas mika asmi kapangan sing kapendak orang kantor surga insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga bapak alhamdulillah bapak mangga nyerak deui netak-netakna kangana salirana oge kana sampean sadayana bersih akakna bapak salirana alhamdulillahirabbil alamin. Kang tamantos ibu bapak mun badana ibakan teh hatiranana bapak jadi bapak mangga nyerak deui sampeanana bapak sampeanana alhamdulillah. Mangga cekap bapak simpan nengnya dirangkul ke bapak ditangkep ke nengnya disun taarna sok bapak doakan heula tuang putra disun heula taarna dami seluruh sak seluruh kakutu alhamdulillahirabbil alamin. Mangga bapak tiasa limah salik deui ayeuna mamana mangga mamana nyanda saeuna doaan heula mama saeuna cepeng masakana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ibu anu bade-bade obatkeun aam datang oge nyanda caina kana salirana mangga kana tak-takna oge sareng kakutu oge tepet-tepet sesaran jang doakeun pamugi-mugi nengila tungalang-tungalang dina ieu bebersih suci mangga tetap ditangkep nengnya ku mama sok doakeun heula mama tuang putra doakeun heula lajang lisun taarna dami seluruh sak seluruh kamu jajah ini jadi ini dulu ngawibikeun ieu di teu pamungkas maka mama biasa caleg aja mangga eyang mangga biasanya nyak kayak ini mangga alhamdulillah doaan heula ieu cai pamjajah di sadayana insyaallah muga-muga disingkeun saksi jaga dayaumil akhir ini dan cai susu cai pambersih cai pamelakan cai pambayuning hirup pamugi sing ngaraga sukma sing sareng deui kawelas sing sareng deui ka asih ka kieu dina mayeunan sagala rumah tangga bedeja sareng cobaan pamugi sing dijampilkeun dina ngombahakeun rumah tangga sing sapendak Allah bantu surga amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah amin. Mangga dilajeng dirangkul heula sok doakeun heula ku akak mugi-mugi ngejalin kalau pergi sadaya ngajajah kalau bilang itu kasih seru doa anu kamu ya Allah ya mugi-mugi dapat dapat dulu amin amin ya Allah.
dipungkas kumijen kotor ngalangkungan pemerang membersihkan kena segala gegel alun dan apa mangga akhirnya teman-teman mangga ternyata dari sakit alhamdulillah mama oge sekarang gerak pungkas ki anu jantan ke alam kiri mangga dipikirin alhamdulillah saya akhirnya tempelkan rarai mama sama bapak rarai nengan ke mama sama bapak alhamdulillah semua mangga disun alhamdulillah kakaknya mana kakak mana ada di bawah sekedar
Alhamdulillah. Asok di foto serangan kan kalian lain ditangkap serangan dengan mangga. Tapi serang mama serang bapak gimana? Mangga ditangkap dengan si serangan keopatan kuliman mangga. Sok tangkap dengan pisadayana. Iya pamugi-mugi ngalangkungan dina iya sesenang ulah nepikeun ka pegatkeun leungeun sing jadi kulawargi anu nuntut ulah nepikeun ka pokok anu jadi kulawargi senajan neng nila ke ending tos bemitan deui alam dikawitkeun ending neng tos pisah sareng sareng bapa oge sareng ieu sing jadi anu saksi insyaallah di yaumil akhir salawasna aya dina pangantayunan geus mangga sakatana Aja di pangku lah di Bantus, nengnya di pangku sama bapak. Nah, ditangkap lah mana? Kau, kayak lah pada di kamera nggak ulangi deh ulangi. Nah iya, ngalangkungan neng di meja di ais, neng di alit di ais, mama saya bapak, ayo ngalangkungan ais pamungkas, neng di kawit ending mesin bisa lempang serang mana? Karena kenapa? Mengapa biasa kapal ini kamu sadayana pada di sawer mangga. Kelas mangga. Mama saweran apa? Mangga di pulau sawer dia nyuwunkeun berkahna pengalaman anu pada di aweurkeun teh. Nyuwunkeun pangbawa di sadayana neng nila sing jantan melawar bener-bener resep ngarana kasasani lajeng Allah di aweurkeun teh pamugi-mugi sing kantos rezeki anu Mangku. Kalau saya, jadi saya tak nganggap nyerana bapak neng awarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwunkeun nabang lagi sadayana neng nila sing jantan kelawar yang sakina. Mau ada orang amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pengen anu tak carita kamu jeung sing dijampilkeun jodohna opami mangga mari kamari itu maksa bapak opami anu teh anu tos nikah kamu jeung sing langkung sing dijampilkeun dari rezekina mangga cepet kepiluan sareng mama sareng bapak mangga siap tinggal di lagi siap ya, soalnya itu mau doa Pak, mencari sasaran apa di mana ya? Dua setengah, tiga, siap, hiji, dua. Siap.